Ayo, bisa ketemu jeung dalang senior Putra Abah ya. Aduh, ya Kang Yoga tiasa pernah ke dia. Wayang, Mang. Siap ya lah kayak wayang fotoan tuh ada dia ya. Aduh. Pakai cerakan gitu. Kemarin tuh main di situ tuh. Wah, gamelan lagi luar biasa ya. Dan perunggu ya banyak. Oh, ini mah putar tuh tarik gue meninggal ngelodrong kieu. Aduh, gusti alat-alatna. Tapi gongna sami sadek kieu ya. Oh, gitu. Kedar dahar bareng atuh ya cek bahasa urang ya. Wah, Wilda wajib diudahar. Indonesia menyatu. Mari kita menyatu contohnya. Oke, kelang. Klip pula ya. Subretna gitu. Subret bantos lah. Kang Yoga ya. Subscribe, like, comment, share, toel, loncengna, sangan aya notif di channel Kang Yoga jeung Kang Aman Sasmita. Kang Aman Sasmita. Klik Aman. Ya siap. Salam. Dicontohkeun bieu eta ikat anu cepot, nutupan sirah teh ikat. Cik. Jadi sadaya puji kagungan Allah nu ngurus alam dunya, anu ngurus alam dunya teh naon? Cik. Cok naon? Salah dibabuk sekuai. Bagi sieun nya bawa kejawabna ieu. Pasti kata terus kelagama teh kitu. Dawala, ngapis lain, ngartos Pak. Jadi anu ngurus alam dunya teh naon? Puji. Tuh, ai adi sia ngarti sia. Beda nya di nama nyamuk agama. Puji. Kurang mana tuh puji teh? Kurang mana belagu? Kumaha? Sifat. Ya, lamun Allah ngurus alam dunya jangan aya kun payakun. Jadi jeung ngajadikeun tuh apaan ka pangurusanana. Oh, begitu. Baru tahu wah edan. Jauh-jauh atunya. Jadi puji anu ngurus alam dunya teh. Maksudna puji ngurus alam dunya teh lamun si lain contohna lamun si lain muji sampe eta sampe diseuketan tuluy ditancepkeun tuluy make pupuk jeung sajabana tah eta genep bulan kareutna eta sampe teh bakal malik muji ka si lain naon mere eta hasil tatanena kadahar jeung sajabana hatina teh ieu kabeh utek tongo walang padaga rompet di gogodongan kabeh tunggal makhlukna kabeh teh pujieun eueuh anu hinaeun. Katikotok oge pujieun. Nah, kemana kerap teuing aki-aki teh. Emangnya dikotok jadi semua tuh dipuji, dikotok meni sae nya kitu. Sikaplok. Lain gitu carana mujina. Nah kumaha? Ai ti kotok anu geuleuh teh kumaha? Nu bedog lain. Ti kotok ku eta lain. Ti kotok jelema. Ti kotok lain ti kotok jelema. Ti kotok muni. Hayam. Sia teh apaan kotok teh hayam. Kotok teh hayam. Ayo sudah teh kotok teh bangkong. Kapan eta mah teh? Jauh-jauh ke bangkong. Jadi di kotok anu geuleuh teh naon? Naon? Di kotok anu saeutik. Di kotok anu saeutik. Tapi lamun di kotok na tilu treuk. Bakal jadi pupuk. Bakal jadi gemur. Nya. Tuh. Alah. Caca kata tanen tak kajelema oge kitu urang saling puji ka sanapeun puji ka saluhureun puji ka sasama puji ka saluhureun pikeun batur tanyakeun jeung petaeun
puji kasasama pikeun batur pak kumaha puji kasanapeun pikeun bereun jeung ditaheun itu maksudnya mata kitu tah sieu mah da cagekan ka kumaha-kumaha teh ngahina jeung ngahina leuheung mun sampurna sakitu irungan saeutik jeung pagek jeung naon mun kuring jadi awewe teh hayang banget kieu nah emang aing goreng patut goreng udah kumaturunan aing kan poe pebuyut orang sehari ya coba pikir banget bodas awak hideung pinguin-pinguin lain apa deh mata pantes deh banget berhenti deh banget gila oke dah turunan tincep eta ka bapak nyebut tincep nah itu ya jadi hati nate sok saban reret ka kenca ka